Waktu anak lahir keluar anak khawatir, rasa nyeri sungar sengir ngagejenepi ka nyengir. Sakabeh awak karasa rek ngabijilkeun manusia, tenya asi anak dosa ketobat pasti disiksa. Anak doraka kaindung disiksa temenang embung, ngojaina seunurung bari temenang pitulung. Bayi nangis dihuapan, dipepende disusuan, ngurus anak liho pisan, mun gering dicengcerikan. Papan micen diombehan, hayang tuang dihuapan, mun karenang diibakan, geraku urang emutan. Pirakun teu karasa diurus sampai dewasa, urang teh kudu rumasa, doraka kakolot disiksa. Tileletik diais, disimbutan disitiris, geus dewasa bijil kumis, dikawinkeun kanu geulis. Eta sing jadi pikiran, geus jadi bujang parawan, kasepuh tong milaraan, komo mun wani ngalawan. Wani ngalawan kasepuh, eta jalma pasti ripuh, bakal bapa ngabutuh mun teu tobat jadi suluh. Nu jadi suluh naraka, jalma kakolot doraka. Gusti Allah pasti murka, ngasupkeun kana neraka.